Urang teh nengan jodoh kue sesena padahal orang umur geus cukup kieu tinggal naon sok nu kurang cek maneh. Oh, masalah jodoh atau masalah jodoh mari kitu mah, tapi daek maneh ngalaksanakeun tiluang. Naon tah tiluang teh? Tah lamun nu kahiji maneh kudu ngalaksanakeun milarian ti pamajikaneun. Eta mah pugu urang geus nyaho nyeta hese. Heueuh kela atuh. Nu kadua ge acan. Yo dengekeun nu kaduana. Nu kadua maneh kudu ngalaksanakeun ngadoa dan naon oge untuk ngadoa mah hese. Naon tah eta mah pugu kudu ngadoa. Tah katilu naon urang penasaran ye. Lamun nu katilu maneh kudu